Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jijir carios Jawara Pantura bagian ka-20. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah. Upami daramang mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sate acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insya Allah Abah sareng Ajo Mantara bakal terus marengan nyarangan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong teuing kana waktos pedaran dongeng Sunda urang anu katunda urang lajengkeun. Kamari dugi kanalika jabang bayi anu dialungkeun ku si codet teh ngaleong ka walungan anu brasna ka Citarum. Mangga wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Ari Citarum waktu harita teh lega, aya kana 7 meteranana mah legana teh. Arusna kenceng, di sisina kacida balana ku tatangkalan, anu kacida geledena. Ari wanci ngagayuh ka janari leutik. Orok beuki lila beuki jauh. Pas dina hiji tempat, arus Citarum teh muter jiga ulekan. Malah eta orok teh nu dituturkeun ku sinar biru oge milu muter. Akhirna di eta tempat kacida caangku sinar biru. Seug mun aya anu nyaksian mah moal teu pingsan akibat ku serap jeung lieur ningali eta cahaya biru. Lila-lila eta sinar biru teh nyisi tuluy eta sinar biru teh jiga manjangan ka luhur. Ari tungtungna jiga nyulusup asup ka sinar bodas. Tungtungna sinar biru teh les leungit nu tinggal sinar bodas. Bareng jeung kitu ngong kadenge sora anu azan nandakeun waktu teh geus subuh. Harita teh jauh ti dinya aya pilemburan eta we sora hayam jago reang di sarada. Marah kadenge kerelekna timba jeung ting gejeburna anu marandi. Wanci kitu teh keur para patani mah sanggeus ngalaksanakeun salat subuh teh mariang, aya anu ka sawah, aya anu ka kebon oge ka pabrik. Tapi anu lolobana mah nu arindit ka sawah sabab katingali eta we wewengkon teh dilingkung ku pasawahan anu upluk-aplak. Ari wanci masih harieum beungeut di hiji masjid nu katelah Masjid Jami Nurul Hikmah, Kampung Cijambe, Desa Cijambe di wewengkon Karawang. Eta tulisan alamat ngajeblag hareupeun masjid. Harita kaluar hiji jalmi kira umur 60-an. Tas ngalaksanakeun salat subuh. Leumpang nuju ka hiji imah nu teu pati jauh ti masjid. Keur jongjon leumpang srog di hareupeun eta jalma teh aya budak ngora make sapeda. Eureun di hareupeun eta jalma bari pok ngomong tumanya ka eta jalma. Assalamualaikum Pak Yarsa. Cik eta budak ngora si horeng eta jalma teh nu tos ti masjid teh namina Aji Yarsa. Pak Aji Yarsa nembalan kana salamna eta budak. Waalaikumsalam. Aya naon him? Cik Pak Aji Malik nanya ka anu ngaran Ohim. Ari Ohim ngajawab,
punten Pak Haji. Ari Pak Haji masih ngalah hurang keneh teh. Cek Ohim tumanya ka Pak Haji. Masih. Malah ayeuna aya di bumi gua karena 10 kiloan malah. Encan anu arek diangkat ke di kedeung. Dicai. Mudah-mudahan leh seueur urangna lah gitu. Ari gitu jang Ohim teu ka pasar gitu meser urangna. Nu mawi Pak Haji, abdi kamari kukurlingan di pasar tapi teu aya. Keur karosong. Sementara di restoran loba pesanan hurang ya Pak Haji. Mau pami di waji aya mah ke dicanak lah ku abdi. Ngan ayeuna abdi bade ka bumi heula. Sakantenan bade ngawartosan CEH yen hurang teh aya di wa kitu nya. Kitu nya wa. Cek Ohim semua ator sabab teu kudu jauh manehna neangan hurang. Ari Pak Haji Arsa nya tujuan karena ide na si Ohim. Nya sok we Him. Atuh rek kumaneh lah Him. Cik Waji geus kitu mah Ohim balik deui, kitu deui Waji. Mulih ka bumi. Sanggeus dugi ka bumi kasampak istrina Wa Haji Arsa teh keur moe-moekeun sesehan. Ari cikopi mah geus nyampak di meja, malah disandingan ku goreng peuyeum karesep Pak Wa Haji. Assalamualaikum Mak. Cek Wa Haji uluk salam ka pamajikanana nu dipanggil emak. Waalaikumsalam. Saur emak bari ngalieuk ka Wa Haji, bari pok ngomong. Bapana tadi aya jang Ohim ka dieu naroskeun Bapak nya kumaha teh dituduhkeun we ka masjid. Nah Bapana ngamprokan atanapi henteu eta teh. Nya ngamprokan butuh hurang cenah keur di restoran. Cik Wa Haji bari diuk tuluy ngopi. Nya syukur atuh ari amprokan mah bisi teu amprok kungkul. Cek Ma Haji bari neruskeun moeanana. Ari Wa Haji sanggeus ngopi tuluy nguniang ganti baju ku baju paranti gawe sapopoe. Sanggeus saged ceg kana porang tuluy pamitan ka pamajikanana pokna. Mana Bapak ini teh lah rek ngangkat bubu sugan loba hurangna. Cek Wa Haji ka pamajikanana. Nya sok atuh Bapana didoakeun lah ku emak sing loba hurangna. Cik Emak Haji ngadoakeun. Geus kitu mah leos Wa Haji teh indit ka walungan bade ngangkat bubu taheunanana. Wa Haji leumpangna rada gancang melar tereh nepi ka nu dituju. Baju barasih ku ci ibu tapi teu dipalire. Gancang caritana Wa Haji teh geus tepi ka sisi walungan. Rada colohok Wa Haji teh ku sabab tarati sasarina dina palebah bubuna teh kacida balana kusar nepi ka bubuna Wa Haji teh teu katingali. Sajongjongan Wa Haji ngajengjen we bingung kana bubuna anu teu katingali. Lila-lila Wa Haji turun ka cai tuluy nyingra-nyingrakeun sarah anu napuk di eta tempat. Tuluy Wa Haji nyasar-nyasar bubu ku suku teu lila geduk bubu teh ka tajong. Tah ieu geuningan bubu teh doh diteangan meni harareseh. Jeung ieu meni ngadadak baralaki ieu. Biasa nama teu kieu masyaallah teh ieu runtah sarah meseur kieu euy. Jeung tiris teh. Cik Wa Haji bari gap bubu teh diangkat ku dua leungeunna. Tuluy ditarik dibawa ka sisi. Sanggeus bubu aya di darat, Wa Haji colohok deui manehna teh. Katangka sababaraha kali Wa Haji teh gigisik, tapi tetep tetempuanana teu robah. Tuluy Wa Haji istighfar. Astagfirullahaladzim. Ai. Nah ieu teh ngimpi kitu. Cek Wa Haji bari ngusap beungeut sababaraha kali.
Tapi tetep tetempuanana teu robah. Nu katempo ku Aji teh bubuna sakitu gede teh pinuh ku hurang. Sajongjongan wa Aji ngahulang, lila-lila wa Aji sadar, ceg bubuna teh dicekal tuluy diangkat. Dibawa ke tempat anu rada lega, tur jauh jeung cai. Kesang badag, kesang lembut wa Aji ngangkat eta bubu anu kacida beratna. Sok bubu teh ditunda dina tempat anu lega. Tuluy manehna nyokot ember, tuluy eta hurang teh di guaran, di wadahan ku ember. Tapi barang eta hurang di guaran, wa Aji kacida ngaranjugna. Malah hurang dina ember teh kuat bahe. Astagfirullahalazim. Ceuk wa Aji bari mundur. Sabab katempo ku wa Aji di tengah gulungan hurang teh aya hiji orok. Nah teh salah tetempoan kitu aing teh ha. Nah aya orok di jero bubu. Allahu Akbar. Duh kudu kumaha atuh aing ieu. Astagfirullahalazim. Duh kudu kumaha. Duh aing teh kawas. Kudu kumaha ieu teh. Ciku Aji rada gugup. Bari culak cileuk manehna neangan batur sugan we aya anu kadinya. Aing teh kawas lain kolot wae. Ceuk wa Aji bari buru-buru orok teh dikaluarkeun tina bubu. Tuluy diais. Wa Aji mariksa ka eta orok. Nah hirup atawa maot. Barang disidik-sidik. Eta orok teh aya napasan tur usik bari ngadeg-deg tiris jiga nama. Teu loba pikir deui jung wa Aji teh nangtung leos wa Aji teh ngaleos. Ari orok diasupkeun kana bajuna wa Aji. Tuluy wa Aji gagancangan teu sirikna we lumpat ku hayang buru-buru nepi ka imahna. Untungna kaayaan teh masih keneh isuk jadi teu aya jalma anu datang ka eta jalan. Akhirna wa Aji nepi ka imahna. Tuluy wa Aji teh asup. Kasampak Ma Aji keur nilepan sajadah. Nempo Pa Aji asup bari rusuh. Ma Aji heran pok nanya ka wa Aji. Kunaon ari bapakna eta teh samak atuh luntong ditincakan kitu mun kuat barelok kitu. Nah aya naon sih? Cik Ma Aji tumanya bari heran. Ari wa Aji teu ngajawab, malah asup ka kamar. Ari Ma Aji nuturkeun ka kamar bari teu eureun-eureun tumanya. Yah, bapana sing eling atuh. Kunaon ari bapana? Hurangna meunang teu? Ceuk Ma Aji tumanya deui. Ari wa Aji kakarak daek nembalan kana pertanyaan pamajikanana pokna. Keheula mana? Tong ribut kitu atuh. Da kami teh teu naon sih, angguran apa? Pangnyana cai kami hanaang gitu. Ceuk wa Aji bari tetep nangtung bari nyumputkeun orok dina bajuna. Ari Ma Aji ngaleos keluar, nu maksudna rek nyokot cai nginum. Ari wa Aji sok ngesokeun orok di tempat sarena tuluy disimbutan. Tuluy wa Aji gura-giru keluar ti eta kamar. Tuluy diuk di bangku nu aya di patengahan. Teu lila terojol Ma Aji datang bari mawa cai. Mawa cai herang na gelas, song diasongkeun ka wa Aji. Ceuk ku Aji teh ditampanan regot diinum nepi ka seep. Geus kitu mah pok ku Aji teh ngomong. Jadi kieu mana? Tapi gitu oge tong baca carita ka nu sejenna. Keun lah ari masalah urang mah tong aka dipikiran. Nu jelas waktu bapak tadi ngangkat bubu, eta bubu teh nu sakitu gedena teh pinuh ku hurang jeung kacida kaludena. Ceuk wa Aji bari jeung tekebat cumaritana kaburu ditempas ku Ma Aji. Tapi geuning hurangna mana? Malah emberna oge teu dibawa. Kumaha ari bapakna? Ceuk Ma Aji semu penasaran tur heran ka salaki. Nu mata keheula atuh. Keheula mana? Kami teh can tamat cacarita teh. Di jero bubu teh pinuh ku hurang. Ieu luruskeun nu tadi yo. Luruskeun nu tadi mana?
malah mah tarati sesari disakuriling bubu teh pinuh ku sarah nu kacidobalana. Barang eta hurang diguarkeun, eta hurang diguar teh di jero bubu teh nu maksudna rek diwadahan ka ember anu gorehel teh mana aya orok. Nya kami teh kaget, nya tuluy we dicokot di jero bubu. Ana diperiksa teh eta orok teh masih hirup, mana masih hirup. Nya langsung we ku kami teh dibawa. Tak itu mana caritana gitu. Cik ku Aji mungkas caritana. Sajongjongan mah Aji tengah ulang jika anu teu percaya karena omongan salakina. Lila-lila pok nyarita. Nah kami teh salah dedengean gitu bapana. Dedengean kami teh bapana menang orok. Cik Ma Aji asa teu percaya karena dedengeanan. Teh salah mana? Kami teh menang orok. Tuluy di mana orokna? Tanya Ma Aji teh sabar. Tuh di kamar. Jiga tempo ku mana? Cik ku Aji nitah nempo ka pamajikanana. Ari Ma Aji teu lereda jung langtung leos indit ka kamar. Dituturkeun ku Wa Aji. Bener weh barang Ma Aji nepi ka kamar katingali aya orok di simbutan. Hulang Ma Aji tengah hulang salila-lila. Asa teu percaya karena tetempuanana. Aya meureunan kana 5 menit mah. Ma Aji tengah hulang. Lila-lila Ma Aji teh sadar tuluy narik napas pok ngomong. Bapana, nah kami teh lain keur ngimpi kitu. Ma asa kucan percaya karena tetempuan teh. Tadi nama bapak ge kitu. Nyata jeung asli ieu mah. Asli ieu mah mana? Ceuk Wa Aji bari diuk di sisi ranjang. Ari Ma Aji nyarita deui geus kitu. Ari Ma Aji nyarita deui. Geus kieu kudu kumaha atuh urang bapana? Nah salabarkeun orok teh atawa kumaha? Ceuk Ma Aji menta pendapat ka Wa Aji. Ari Wa Aji ngahulag. Ulah ari kudu disalabarkeun mah. Sabab ieu mah meunang manggi. Malah kami mah boga niat rek dikukut ah. Sabab kami rumah satu boga anak ieu. Anggap we ieu teh rezeki ti Allah. Ngan coba pariksa mana. Nah ieu budak teh awewe apa lalaki. Ceuk Wa Aji nitah ka Ma Aji. Tuluy ku Ma Aji dipariksa. Paliti na keranan. Eleh lalaki bapana jeung kaset mulus. Ieu kulitna jiga anu aya cahayaan pisan. Tapi ieu dina dadana katuhu jiga aya luka. Dada katuhuna ieu tuh tingali abah. Ceuk Ma Aji bari terus mariksaan awak eta orok. Ari Wa Aji nempas. Wajar we mana aya luka setik mah. Sabab bubu teh pan sareukeut. Katambah digulung ku hurang. Kudu nama raca budak teh. Ieu mah ukur sakitu. Lukana alhamdulillah atunya sakitu mah. Alhamdulillah ya Allah anjeun teh geus masihan rezeki orok ka abdi. Duh nuhun Gusti. Ceuk Wa Aji ngawajarkeun kana lukana orok. Karena lukana orok bari ditungtungan ku ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaso heula, ngaso. Mangga para mitra sadayana dongeng ulang lajengkeun. Ari Wa Aji manehna nyarios de. Lalaki orok teh, duh bahagia kami teh. Mana? Kumaha mun urang rawatan we orok teh. Nah mana 1 juta. Ceuk Wa Aji tumanya ka bojona. Ari Ma Aji nembalan. Karena pertanyaan Wa Aji pok. Ari kami mah satuju wae bapana. Da rumah salila ieu can kapareng dipercaya ku nu maha kawasa. Ngan Ma Aji teu kebak nyariosna. Ngan naon mana? Ceuk Wa Aji.
ngan kami teh bingung kumaha mun aya anu nanyakeun atawa kumaha lamun aya anu nanya eta teh anak saha kumaha kami ngajawabna kitu tah bapana. Ceuk Ma Aji semu bingung ari Waji ngahulang semu mikir teu lila pok nyarita kalawan lancar. Kieu we ceuk bapa mah tong bingung-bingung mun aya nu nanya teh mah mun aya nu nanya teh mah sebutkeun we anak dulur nu di sawo jajar gitu, anak dulur nu di sawo jajar kumaha mana mun kitu. Ceuk ku Aji minta satuju ka pamajikan. Nyari kos kami mah satuju wae ngan kumaha mun nu di sawo jajar nanyakeun. Tah mun nu di sawo jajar nanyakeun bejakeun we sajalewentrena kitu tak mana saur wa Aji. Ari Ma Aji unggut-unggutan tananing satuju. Geus kitu mah eta orok teh diurus ku Aji jeung Ma Aji kalayan kabagjaan anu kacida gedena. Malah anehna saprak wa Aji manggih orok bebeunangan hurang unggal poe lain saeutik aya kana kintalanana. Eta budak wa Aji dingaranan Sobala. Peda harita manggihanana dina kaayaan bala ku Sarah. Nyeti harita alhamdulillah ekonomi wa Aji teh aya dina kamajuan. Waktosna paramitra sadayana cag urang tunda heula atuh lalampahan dongeng urang ieu. Insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhunkeun diapunten kana kakirangan sareng kalapatan Abah. Wilujeng kantun kasadayana permios.